Sirawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Rasanti geus teu bisa nahan deui amarahna. Dina waktu harita ngacorelat puncat bari ngagero majuna rajang ka Nini Karimun Sakti. Panarajang anu dilakukeun ku Rasanti tangtu be teu bisa dianggap enteng. Sabab ngagunakeun ulin karuhunan jeung ilmu silat mandehiang. Kitu nate lantaran Rasanti memang hanya ngabuktikeun diri yen anakna Sirawing teu bisa dianggap enteng. Tapi ngaranjuk kaget anu lain dikieuna Rasanti harita. Sabab tilu kali ngarangsek narajang, hartina ngan ukur tilu kali geprakan, lain bae panarajang teu keuna kana sasaran. Tapi ramo-ramo leungeun Nini Karimun Sakti mencet urat-urat penting dina anggota badan Rasanti. Ngajadikeun Rasanti leuleus taya tangan pangawasa, ngalumpuruk lir upama anu dipupul bayu. Memeh Rasanti sadar sapinuhna kana kajadian anu karenapan ku dirina dina waktu harita. Bangun anu hampang, Rasanti harita dipanggul ku Nini Karimun Sakti, terus dibawa init ninggalkeun ti eta patempatan. Gerakan anu dilakukeun ku Nini Karimun Sakti memang luar biasa. Kacepetan lompatna teu beda ti kidang kancana. Dua dampal suku nalir upama anu teu napak kana lemah, ngalayang bangun anu hampang. Saking ku cepet-cepetna ngajadikeun peurih panon Rasanti. Kapaksa harita panonna dipeureumkeun, teu kuat ku angin anu tarik nembus kana sapasang panonna. Rasanti ngarahuh jero hatena. Akhirna maneh nangan ukur bisa pasrah kana kaayaan anu karenapan ku dirina dina waktu harita. Kunaon aing jadi ngalaman kieu ieu teh? Teu pupugu terus dibawa ku ieu Nini Karimun Sakti. Narek dibawa ka mana aing ayeuna nya? Tada teuing ibu leungit tenan aku diri aing. Leung basa aing salamet. Kumaha lamun aing cilaka? Bener aing teu bisa ngimbangan ilmuna. Hebat ini Nini Karimun Sakti. Aing teu bisa nanaon. Ukur tilu gebrakan kateter. Cilaka kaya kieu mah aing tinggal pasrah kana nasib. Kitu diantarana keayaan hatena Rasanti dina waktu harita. Memangan ukur bisa pasrah kana nasib,
Sabab harita aya dina panggulan Nini Karimun Sakti bari teu mampu ngalakukeun gerakan naon-naon estu leuleus taya tangan pangawasa. Urang tinggalkeun heula kaayaan anu keur karandapan ku Rasanti dina waktu harita. Caturkeun dina poe isukna di tempat sejen. Jaka Sinangling ejeng Darowi akhirna ngambah kalemburna si Rawi. Urang tinggalkeun heula kaayaan anu keur karandapan ku Rasanti dina waktu harita. Caturkeun dina poe isukna di tempat sejen. Jaka Sinangling ejeng Darowi akhirna ngambah kalemburna si Rawi. Sajaroning bari jeung lempang duanana ngalobrol kadenge Darowi anu harita keur cumarita. Akang moal make kudu kasamaran ieu Sinangling. Ieu lembur teh bener ye, lemburna si Rawing tuang rama. Iya ye nu poho deui teh ngeunaan lebah-lebah nanya nya lebah imahna maksud teh. Keke. Terus terang akang poho deui ye. Janten kumaha atuh saena Kang? Dan tepu gua atuh bari henteu terang terus lumampah mah. Tuh, aya warung ye sakaliannya bari jeung leureuh urang tanyakeun anu mana tah imah kolot ieu Sinangling teh. Henteu kudu bingung ye. Akang boga kayakinan kabeh pangeus ieu lembur geus moal bireuk deui ka kolot ieu Sinangling mah nya. Jaka Sinangling bekitu sabar hatena. Hayang bisa gerak tepung lawung ejeng anu jadi kolotna. Harita langsung satuju kana maksud caritaan Darowi. Mohon kitu saya atuh Kang. Ayeuna mah urang ngadon leureuh heula benya di warung tuh. Bari sakantenan urang naroskeun Kang. Duanana geus kitu mah terus lempang muru ka lebah warung teh. Bari jeung leureuh harita Darowi terus tumanya ka awewe kolot anu boga eta warung sanggeusna pesen alas keur dahar. Sanes bade tumaros ieu teh mah manawi be mah uninga abdi nuju milarian dulur ieu teh mah da ari lemburna mah tos telepat deui ieu teh di dieu mah mung abdi teh hilap deui ieu. Oh nah saha kitu wargi ujang teh anu keur ditiangan cik jelaskeun ka emak da puguh ari emak mah meh hampir apal kabeh pangeus ieu lembur mah ujang. Kakasih nu katelah mama si Rawing. Oh, si Rawing baruk. Atuh jeung eta mah geus henteu bireuk deui pangeus ieu lembur mah ujang. Keun tenangnya, engke dituduhkeun ku emak. Sok bereskeun baheula tetah daharna jang. Nya bener si Rawing mah. Ieu di dieu lemburna teh ujang. Henteu salah deui nya. Keun engke dibejakeun ku emak dituduhkeun ka imahna ku emak. Jaka Sinangling meh langsung eureun daharna lamun teu ningali Darowi meakeun alas nama. Saking ku geus henteu sabar-sabarna hayang geura init muru ka lebah imahna si Rawing. Duanana buru-buru meakeun alas daharna. Sanggeusna beres dahar anu boga warung kadenge harita nyarita deui. Geus beres daharna kitu mah ayeuna ku emak bakal dibejaannya ngeunaan lebah-lebahna jeung ciri-cirina imah eta jang Rawing. Nu boga warung terus ngabejaan ngeunaan lebah-lebahna jeung ciri-cirina imah si Rawing. Harita duanana terus arinit ninggalkeun eta warung. Sedangkeun Saraswati harita keur eueuh di imah. Manehna keur mapai-mapai dan nanyakeun ka tatanggana suga ningali Rasanti anu tetela eueuh di imah. Sanggeusna ditatanyakeun dipapai oleh eueuh anu nyahoeun, akhirna Saraswati jadi ngarti sarta boga kacendekan
Rasanti pangna ini tanpa pamit tangtuna oge rek nepungan si Rawing anu jadi bapakna anu keur numpi diri di guha legok panamping. Saraswati ngajanteng nangtung bari ngegerendeng ngomong sorangan, Nilik kana kaya anu seperti kitu mah jelas Rasanti pasti oge nepungan anu jadi bapakna. Sigana bae waktu kamari keur ngobrol teh hatena mah teu panuju kana sikap ejeng pamadegan aing. Lamun kitu mah mending kene disusul ka guha legok panampi. Bener pasti ka ditu tabudak teh datang keke rek ngebejaan anu jadi bapana meureunana. geus boga kacindekan jalan pamikiran anu saperti kitu. Harita keneh Saraswati terus indit rek nuju ka guha legok panamping. Harepan Saraswati di mana manehna datang ke tempat anu dituju, Rasanti anu jadi anakna geus nyampak aya di ditu da geus moal salah deui pasti nepungan anu jadi bapakna. Kitu cek pikirna. Waktu Jaka Sinangling jeung Darowi tepi ke tempat anu dituju, tetela pribumi teh arindit. Ti tatangga anu deukeut Jaka Sinangling meunang katerangan yen si Rawing geus lila indit ninggalkeun lembur, sedengkeun Saraswati indit tacan lila neangan Rasanti anu indit ninggalkeun imah bari jeung teu pamitan ka indungna. Jaka Sinangling jadi ngahuleng, hanjelu hatena ejeng bingung pikiranana. Anu geus dianjam kabagjaan ejeng kabungah tetela bet panggih ejeng kakuciwaan. Ningali Jaka Sinangling ngahuleng, kadenge Darowi harita nyarita, "Waduh, nabet teu kebeneran kieu yeuh Yi. Boro geus dianjam yeuh rek riung mungpulung, bet kalaka kieu geuningan. Kumaha yeuh ari geus kieu Yi?" Puguh abdi oge bingung ieu teh Kang, bet kalaka suwung geuningan. Tapi teu acan lami cenah Kang. Langkung saya aya nama orang pilarian be Kang, pun biang teh nya. Datos jelas ayeuna mah di dieu apaan bumi kolot abdi teh. Tah, nya kitu hade atuh. Satuju bae ari Akang mah. Mudah-mudahan be atunya kasusul sarta tiasa tepang sareng tuang ibu. Heuda acan lami cenah apanan cek keterangan oge. Akang satuju keneh kitu Ji, sareng tibatan urang. Tinggal harulang sapertos kieu teu puguh mah nya. Mun atuh kitu be Kang. Mangga urang ngeureuje be Kang ayeuna mah nya, milarian pun biang. Jaka Sinangling ejeng Darowi terus arindit kalawan harapan bisa nyusul terus tepung ejeng Saraswati. Kangaranan nyusul anu geus lumaku bari ejeng henteu nyaho sacara pasti dina harti teu puguh ka mana leosna atawa tujuanana. Puguh be Jaka Sinangling ejeng Darowi can bisa nangtukeun arahna. Malah loba ngarandeg balas nanyakeun ka jalma anu kabeneran papaliwat ejeng maranehna. Sedengkeun Saraswati anu meunang beja ngeunaan lebah-lebahna di mana guha legok panamping, harita teu ngatog teuing, malah lempangna kawilang gancang lantaran hayang buru-buru tepi ke tempat anu dimaksud. Lain ngan ukur lempangna gancang Saraswati harita, tapi di barung ejeng sok rajen lumpat segala rupa upama geus nyorang lampah anu jauh ka lembur. Dina kaayaan keur lumampah saperti kitu. Waktu ngaliwat kalabat tempat anu sepi, ngadadak lengkah suku Saraswati ngarandeg sabab kaseuketan pangdengena bisa nangkep aya sora awewe anu siga dibekem henteu bisa labas nyuara. Ngajanteng nangtung Saraswati bari museurkeun perhatianana. Jelas sora awewe anu sorana teu bisa labas siga anu dibekem bibirna. Na di lebah mananya? Ya tempat kawilang tiisa malah sigana teh arang langka ka sorang ku jalma. Tata di lebah dinya lamun teu salah mah. Saraswati ngadeuketan ka lebah sumberna sora. Sanggeusna tepi ka lebah sumberna sora, akhirna Saraswati bisa ningali dina luhur jukut garing aya wanoja geulis rupa ngagoler tanpa daya. Sigana bae meunang ngalumpuhkeun. Lebah bibirna dibekem, ditalian ka tukangeun sirahna.
Eta wanoja anu tayalian ti ayu manganti teh nyorak deui bari ngareret kalebah Saraswati anu datang nyamperkeun. Ningali kaayaan ayu manganti anu saperti kitu Saraswati geus teu loba deui pamikiran langsung harita ngabebaskeun kaayaan ayu manganti. Sangkan pulih deui tina dilumpuhkeunana. Saterusna kain hideung anu dipake ngabekem harita dibuka. Sanggeusna kaayaan ayu manganti bebas ejeng pulih, harita ayu manganti neuteup ka Saraswati sarta nganuhunkeun kana pitulungna. Nganuhunkeun kana pitulung salira. Upami seukeun teu katulungan ku salira mah, duka kumaha nasib diri abdi ayeuna di tempat anu sepi. Nuhun pisan. Saraswati imut bari terus ngawalon. Ibu memang diparengkeun ngaliwat kalebah dieu. Sigana bae memang dikersakeun ku Nu Maha Agung. Urang kudu patepung di dieu. Saha hidup teh? Sarta kunaon make jeung ngarenapan kajadian anu saperti kieu? Kunaon? Akhirna duanana jadi terus panca kaki. Ayu manganti nerangkeun ngeunaan dirina. Kitu deui harita Saraswati malah suka ejeng bunga anu lain dikieu napikeun Saraswati. Sabab ti ayu manganti menang katerangan ngeunaan laratan kaayaan si Keling anu jadi anakna, anu geus ganti ngaran sarta robah kaayaan jadi Jaka Sinangling. Ku ayu manganti memang diriwayatkeun ngeunaan kaayaan si Keling anu geus jadi Jaka Sinangling, malah ngaranapan jadi tabib sakti sagala rupa. Saterusna ayu manganti oge ngarasa bungah ejeng bagja, sabab ditepungkeun ejeng Saraswati indungna Jaka Sinangling. Kadenge harita ayu manganti anu cumarita. Beuteus sangka urang bakal ditepungkeun di dieu geuningan Bu. Abdi teu kinten bingah sareng bagjana ieu teh. Tiasa tepang sareng salira ibu. Malihan dugikeun ka ditulungan pisan ku salira ibu. Nanging anu janten kaget teh, nah ibu teh bade ngersakeun angkat ka mana? Pangna dugikeun ka ngambaka leresan dieu teh geuningan. Saraswati narik napas panjang terus kedalisan. Pugunya tak ibu teh rek nyusul anu jadi anaknya tanah adina Jaka Sinangling anu nalah Rasanti. Initna teh batente pamitan heula marukankeun teh. Saraswati saterusna nerangkeun ngeunaan pamaksudanana anu nyusulan Rasanti anu jadi anakna, nu geus bisa dipastikeun bakal nepungan si Rawing anu jadi bapana anu keur numpi diri di guha legok panamping. Kadenge harita Saraswati mungkas guaranana. Tah, kitu pangna ibu nepikeun ka lumampah tepi ka dieu teh. Ayeuna ti diri hidup ibu menang keterangan ngeunaan anu jadi anak bungah lan bagja anu teh hinggana, sabab menang keterangan anu pasti yen anak ibu nu ti heula nalah si Keling ayeuna jadi Jaka Sinangling teh masih keneh aya di kieuna geuningan. Laras kitu Bu, nanging upami engke salira ibu tepung lawung sareng anjeunna, tinang tos panginten ibu bakal pangling. Margi tos robi sagala rupina. Komo ayeuna mah tos janten jajaka. Ku jalaran kitu, sepadas engke dina waktosna tepang sareng Kang Jaka Sinangling, salira ibu tos henteu ngawagu sareng kaget deui Bu. Saraswati tembong dina waktu harita ungut-ungutan bari imut terus kedal delisan. Nya ari hidup aya maksud kitu mah taya bayana malah ibu nganuhunkeun pisan kana perhatianana. Tapi nah moal ngaganggu kitu kenapa maksudan hidup. Abdi tos janten jalmi anu pahatulalis Bu, teu aya tujuan anu pasti. Nanging anu jelas abdi terang Kang Jaka Sinangling salaresna tos lami palai patepang sareng sepuhna. Ari abdi petkalakan jorang pangalaman anu teu diharapkeun geuningan. Saraswati narik napas panjang. Tetela ayeuna mah beuki yakin ngeunaan kaayaan si topeng mayit anu bener-bener mangrupa ancaman pikeun kahirupan jalma loba. Kitu deui di dunya kajawaraan. Tetela mun kitu mah si topeng mayit teu bisa diantepkeun. Jelas mangrupa ancaman anu ngabahayakeun keur sararea. Paingan Rasanti anak ibu kekeh rek nepungan anu jadi bapana, sabab hate jeung pikiran anu teu tenang meureunaan. Ayu manganti ungeuk bari terus nyarita deui. Memang leres Bu, si topeng mayit rupina bae boga cita-cita hayang ngawasa dunya kajawaraan.
Buktina jago-jago anu tos masagi tahapan ajen pangartina rela ngabaktikeun diri jadi anak buahna. Jelas Bu, upami diantepkeun pangaruh oge kakawasaan Stopeng Mayit bakal langkung kiat deui Bu. Mun kitu mah bener oge tah. Tindakan Rasanti anak ibu teh nya ngabejaan bapana anu keur numpi diri. Kanggo ngayakinkeunana Bu, abdi oge tangtos bakal ngawartosan parawing ngeunaan kaayaan Stopeng Mayit kitu tah Bu. Nya syukur bae atuh ari hidup dina waktu ayeuna arek ngabaturan ibu mah. Lain bae aya batur dina mangsana lumampah ke tempat tujuan, tapi salian teh eta hidup bisa leuwih ngajelaskeun ka salaki ibu supaya leuwih yakin ngeunaan kaayaan Stopeng Mayit kitu tah. Tah memang kitu maksud abdi oge Bu. Margi sadayana tos pada terang Bu, di mana aya jago ti golongan jahat nebarkeun mamalaka sasama nu katalah si Rawing moal ngantep lumakuna kajahatan. Nu matak ayeuna bilih parawing teu acan uningaeun ngeunaan Stopeng Mayit jelas kada diwartosan Bu. Ibu satuju kana maksud sarta jalan pikiran hidup. Tah ayeuna mah hayunya urang naruskeun di lampah be. Da pasti Rasanti mah geus aya di ditu tangtuna oge. Saraswati memang henteu ngarasa kabeuratan di baturan ku Ayu Manganti. Gesan lumampah nuju ka guha legok panamping. Duanana harita lumampah babarengan. Sajeroning lumampah, Saraswati suka ejeng bunga hatena. Sabab geus meunang keterangan ngeunaan si Keling anu jadi anakna. Nu taun-taun tetepung, tetela masih keneh salamet aya di kieuna. Malah ayeuna geus jadi jajaka kasep anu nalah Jaka Sinangling. Urang tinggalkeun heula Saraswati jeung Ayu Manganti anu keur lumampah rek ka guha legok panamping tempat numpi dirina si Rawing. Caturkeun harita Jaka Sinangling ejeng Darowi anu boga karep hayang nyusul Saraswati lantaran teu sajurusan lampah anu disorangna oge tangtu beda. Sanajan nananyakeun satiap papaliwat ejeng jalma weleh eueuh anu nyahoeun. Padahal dina mangsana lumampah Jaka Sinangling ejeng Darowi lalempang nate lempang gancang dasieun tinggalin lengka. Bari ngaleureuhkeun kacape, harita Jaka Sinangling ngareret ka Darowi bari terus nyarita. Aduh, urang tos cukup jauh lumampah teh ye Kang, tapi bet masih kene tacan aya tanda-tanda kasusul ye nya pun biang teh. Moal kitu, henteu sajurusan mah Kang, jalan anu disorang ku urang. Darowi ungeuk bari terus ngawalon. Bisa jadi memang beda jurusan Yi. Akang oge puguh jadi bingung ieu teh. Urang oge gurung gusu deui, henteu talete nanyakeun heula ka mana-manana Ibu Saraswati. Tos tebih kieu mah piraku urang kedah mulang di kapelemburan Yi. Nyalepat ari kedah wangsul deui mah atuh Kang. Wayahna be ieu mah urang kedah ngeureuyeun deui Kang. Saha anu terang engke akhirna mah urang tiasa nyusul pun biang. Dako perasaan makang rurusuhan mohon gancang apanan urang lumampah teh Kang. Nyapu gobe gancang mayi akang ieu nepikeun ka baseuh kieu ieu dina tonggong terus deui napas akang oge tadi mah mending ngahegak nyari akang mah teu langkung Yi Sinangling we eta mah. Abdi penasaran Kang, kalah kumaha oge kedah tiasa tepang abdi sareng pun biang, kedah tiasa tepang abdi sareng anu jadi kolot. Beteu kuat Kang abdi teh ku kasono da ka maklum panginten ku akang oge. Tahun-tahun abdi henteu tepung Kang. Jelas ku akang ka maklum Yi, henteu ngabisani dina lebah dinyana mah Yi. Ngan ieu mah waktu be anu acan cundu. Da apanan bumina sepuh Yi Sinangling teh kapendak akhirna mah. Jaka Sinangling teu bisa lila-lila leureuh. Sanggeusna rada longsong napasna, kesangna rada tuus. Harita ngajakan deui init ka Darowi nu kawilang satia oge dina ngabaturan Jaka Sinangling. Ayeuna mah wayahna Kang nya, urang ngeureuyeun deui be. Mangga Kang, urang naraskeun di lumampah. Geus kitu mah duanana terus lumampah deui. Ngan geus kitu be meureunan diparengkeunana.
Di satengahing jalan bet diparengkeun panggih ejeng Sanggajaya anu ngalaksanakeun pancen ti si topeng mayit mawa ayu manganti ke tempat anu anggang ti padumukan si topeng mayit. Pasarandog seperti kitu jaka Sinangling ejeng Darowi kapaksa ngeureunkeun lengka sukuna sabab Sanggajaya langsung neuteup ka jaka Sinangling sarta nitah eureun lengka sukuna. Montong wakat terus lempangna deuleu jaka Sinangling. Tetela kabeneran urang dipanggihkeun di dieu deuleu euy. Dewek moal make kudu kasamaran. Ilaing si jaka Sinangling teh anyalin. Jaka Sinangling nenangkeun geteran hatena sabab geus nyaho eta jalma kawilang aya di pihakna si topeng mayit. Jaka Sinangling malas teteupan ka Sanggajaya bari teu lila terus nyarita. Henteu salah, kuring memang jaka Sinangling ngan leuwih hade urang masing-masing benya. Anjeun teu kudu ngaganggu ka kuring. Dewek si Sanggajaya kakara beres ngalaksanakeun parentah si topeng mayit deuleu euy. Miceun si ayu manganti. Tah, kabeneran ayeuna panggih jeung ilaing di dieu. Leuwih hade milu deuleu jeung dewek dina waktu ayeuna pikeun nuju ka tempat padumukan si topeng mayit. Darowi anu memang can wawuheun atawa apaleun ka Sanggajaya ningali sikep ejeng ngadenge caritaan Sanggajaya anu bangun henteu sopan jeung teu ngajenan ka jaka Sinangling ngajadikeun kasinggung hatena. Neuteup ka Sanggajaya bari terus nyarita. Sanggajaya kangaranan Andika anak buahna si topeng mayit. Ulah sangeunah nanembongkeun sikep sarta ngaluarkeun caritaan anu teu sopan. Kuring kawilang jalma anu deukeut ka jaka Sinangling ngarasa kasinggung ye ku sikep ejeng caritaan Andika. Sanggajaya mundelik ka Darowi bari terus ngomong deui. Salah si laing sia. Ngaran kuring Darowi. Salah seorang jalma anu bakal ngayakeun balitungan ka si topeng mayit. Jalma saperti si laing rek ngayakeun balitungan jeung si topeng mayit, dunungan jeung pamingpin dewek. Ngimpi maneh euy, ngimpi. Leuwih hade si laing montong bipilueun deuleu sia, sabab dewek ngan menta kasadian si jaka Sinangling supaya miru ejeng dewek ke tempatna si topeng mayit. Ngerti? Beuki ngaheap hate Darowi dina waktu harita sabab Sanggajaya nganggap pisan enteng ka dirina. Jaka Sinangling masih keneh tetep tenang kaayaanana, mampu ngadalikeun diri henteu kapancing ku amarah. Tapi beda deui ejeng Darowi, komo sanggeusna nyaho Sanggajaya teh anak buahna si topeng mayit. Darowi bener-bener geus teu bisa ngajaga deui dirina dina harti nahan amarahna. Sombong pisan Andika Sanggajaya, sanajan dewek oge moal make kudu sabar hate kangaranan nying hareupan jalma saperti maneh. Komo ieu anak buahna si topeng mayit, jelas mangrupa musuh keur dewek mah. Jaka Sinangling ngareret ka Darowi terus nyarita. Tenang Kang, ulah kabur ku nafsu Kang. Ieu jelema kawilang ngabahayakeun oge Kang. Urang ulah kapancing ku amarah Kang. Teu bisa kitu Yi. Kangaranan ngahina ka ieu Sinangling sarua be jeung ngahina ka Akang. Komo ieu anak buahna si topeng mayit. Sanggajaya maju deui salengkah bari muraleng ka Darowi. Teu lila terus ngomong deui. Jadi si laing nangtang tarung ieu teh ka dewek. Nangtang tarung ka dewek Darowi. Boga kabegug naon si laing make jeung wani nangtang ijen jajaten sagala rupa ka dewek sia. Kangaranan jalma anu saperti si laing kieu, eueuhna naonan deuleu. Leuwih hade mantog si laing Darowi, sabab anu dibutuhkeun ku dewek mah ieu si jaka Sinangling. Darowi geus embung papanjangan adu carita si ganate. Harita langsung ngawangun pasangan bari neuteup ka Sanggajaya. Montong sombong Sanggajaya, coba-coba ayeuna ijen jajaten jeung dewek. Si Darowi moal make kudu sieun pikeun ijen jajaten jeung jalma saperti si laing sia deuleu. Ningali Darowi ngawangun pasangan, Sanggajaya puguh be asa ditangtang. Kangaranan geus jadi jalma kapercayaan si topeng mayit. Ayeuna aya jalma anu kumawani saperti kitu, puguh be beungeut Sanggajaya nyiak beureum. Setan, bener-bener si laing teh hayang kojor sia. Si laing jika nama hayang leuwih teh lah kojornya. Saur sia, hayang nyaho boga kabecus naon si laing teh. Hayo sia maju.
Sanggajaya bener-bener nganggap enteng pisan ka Darowi. Antukna Darowi geus teu bisa ngadalikeun deui diri, ngagajelang luncat nyebrut majuna Rajang. Jaka Sinangling geus teu bisa ngahalangan kana tindakan Darowi. Kitu nate Jaka Sinangling oge bisa ngamaklum kana perasaan Darowi anu geus kapangaruhan ku nafsu. Ngan panarajang anu dilakukeun ku Darowi tangtu be pikeun Sanggajaya eueuh hartina. Gampangna keranan sigana teh harita Sanggajaya nyingkahan datangna panarajang lawan. Runtuyan panarajang anu dilakukeun ku Darowi teu keuna kana sasaran. Sanggajaya nyerenge seuri semu anu sinis pikeun Darowi beuki nambahan panas hatena. Nu kieu patut rek coba-coba ngalawan dewek. 15 tahun deui latihan kakara pantes ilaing ngalawan dewek Darowi. Darowi ngahegak ngatur napasna bari ngawangun deui pasangan beuki tambah panasaran hatena. Dan sia mentong sombongna keranan si laing sia Sanggajaya. Ulah wakat takabur deuleu. Ya. Sebrut ka Cileung.